Astagfirullahaladzim, sepepen melorkan yang wae. Sahur, 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 sahur. Wah, astagfirullah, ieu puasa teh molor wae. Udang. Puasa teh tong molor teuing. Heeh, puasa teh ibadah, molor teh ibadah. Ngan teu kieu teuing. goblok. Astagfirullahaladzim. Sep, kumaha deui aing mah da rek bulan puasa, rek lain bulan puasa ge da pengangguran. Ku gawe mending molor lah. Nganggur sih boleh, Pen. Ngan cuman kudu kreatif. Jadi, orang sebagai pengangguran anu sejati, orang kudu menunjukkan bahwa orang teh layak diperhitungkan ku negara ieu. Jadi udah molor teuing sing aya kahirupan atuh sia teh. Portal maneh sok-sokan ngomong negara. Kumaha rek negara peduli ke pengangguran. Minyak wage masih langka. BBM rek naik deh. Beki seuseut wae hirup teh. Heeh, nyaho aing ge. Ye, si minyak rek naik. Si non sagal harga. Anjing gitar teh rek dipake itu nu aing parake syuting sia mah Astagfirullah. sing saladar Astagfirullah. 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 Si buduk syuting anu kitu unggul. Seks boga pamajikan mah. Ipuh. Ampun. Aduh. Yang guys, urang uang ngabuburit wae daripada molor saya teh. Molor wae. Nalilis lah aing ngabuburit teh. Bulan puasa ieu teh. Heeh bulan puasa. Urang tong ngabuburitna ka jalan, uang nempa we bari nempa we cuci mata. Yuk. Tapi hari mana puasa kene teh? Astagfirullahaladzim. Sep puasa lah, ayo. Isi aing. Tiba-tiba Ramadan.
Anjing Garlut. Garlut. Disakit. Lain. Astagfirullahaladzim. Sama nih, cicing aing eta saya tapi lontong eta. Dengekeun lo aing. Sia, Kaneng. Wahai anak muda, kita bulan puasa tong sok Garlut teuing. Sep, cekelan sep. Lain. Ente Bang, lain. Lah ya. Sabar Mang. Sabar. Iya, sep. Eta maneh daripada maneh ge di dieu marancing teu meunang nanaon. Ngilu we jeung aing ka balong. Ngilu ka balong. Bener tuh, Sep? Oh, ayo. Di balong gua aing. Bisa yuk. Anjing. Ah, ya, balongna ya. Mana balongna? Ya, balongna ya. Ya nu gua mana ya, Pen? Hah? Gua mana ya? Ya teh nu uwa uing. Apa yang ku sampai di situ? Lu naon di dia? Urame. Jelema, bayar heula. Woi. Kadi. Bayar heula, bayar. Bayar saikhlasna wae karena berhubung bulan Ramadan. Sok bayar saikhlasna wae. Seikhlasna. Tah, uing ge minta bantuan lah kasih Mang lah. Kumaha? Seikhlasna bae ieu lauk jeung urang. Teu bisa Bulan Ramadan. Teu bisa gitu. Ayolah. Duit. Payahna lah daripada uing kudu kasar gitunya. Iya. Urang keur bulan Ramadan ya. Hati urang can Sabaraha? saikhlasna we saikhlas. Seikhlasna. Ya aning seikhlasna nya teh 10. Kabeh we kaluarkeun. Naon ieu? Urame lele kabeh kaluar. Aya lele. Kabeh kaluarkeun. Lain seikhlasna kitu mah. Keur puasa. Ya. Yuk, Assalamualaikum. Seikhlasna tapi Kabeh. Gun. Mang. Gede ya lauknya di dia gede, Mang. Asli. Tah, Mang kieu ayeuna Mamang. Tah. Mamang kan masih di dia. Daripada di tadi teu menang-menang ya, kada ribut lain. Hah? Tah. Ayeuna Mamang di dia teh gratis, Mang. Ayeuna mah nu gratis. Komo ya kedeung di ieu bulan puasa ya. Kudu lobakeun urang teh kudu lobakeun beramal. Mohon. Nah, ayeuna kieu bae, Mang. Ayeuna urang minta kebijakan Mamang, ieu jeung buka puasa urang ya. Puasa gitu. Puasa lah. Tah ayeuna urang minta duit, Mang, duit. Sabaraha? Nya sa ikhlasna tapi nu kira-kira acan. Mang. Lo. Kalem, dia malaukna kalem. Ulah bersebrit wae. Aduh, mama. Mana duit lah. Duit lah, Mang. Ye. Nah, balik bae 2000 Mang ieu. Puasa mah ieu. Boga duit teh. Henteu. Boga duit teh. Henteu. Weh, Mang. Di bulan puasa ulah berbohong, Mang. Bohong Mamang teh eta geus kasep makruh. Eta bisa ngabatalkeun puasa, Mang. Jadi Mamang ulah ngabohong. Aya kana duit teh. Tanya eta ka dikeun. Bisa budak naon teh? Mama. Eta tadi. Eta tadi biru mana anjing? Oh. Ya. Ya, mau. Tinele ye, hah? Nele. Tah, kitu ieu tah. Tadi.
Alhamdulillah rezeki bulan Wah. Ramadan. Heeh, tah lumayan. Ayeuna Kemana? Mali ieu nan naon teh? Bubur suran kan? Kolak. Ayo. Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba, Ramadan tiba-tiba. alhamdulillah berkah Ramadan, Sep. Jadi urang ayeuna ku Allah diberi rezeki ya. Ya. Oh, tadi dan hasil jadi setik. Hasilnya nipu. Ya, biasalah. Teu nipu mah teu hirup. Heeh. Kamu nganggur ya. Yang penting urang mah nipu saeutik. Sekawas anu dibobol gitu. Di mana? Iya, Pejabat. biasa, masih koruptor. Biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Heh, Mang, nya nah aing salah naon? Aduh sia. Ku aing geus dibeuli beli gorengan. Kalah nonjok. Anjing tah duit deuleu ku sia. Duit bener. Nya Astagfirullahaladzim, palsu goblok. urang ditipu. Gorengan bawa dia lah. Emang buka Ayo, Mang. urang lewat jeung buka, Mang. Mang. Gandeng lah. Masa ditonjok. Jadi aceh. Legalita non udah seri. Ulah jengir anjing. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuek Channel.